bejana kamari teh tanggal 22 teh hari ibu nih. Nya hari ibu non gitu. Perasaan kamari mah hari minggu. Kamari mah poe minggu ngan kebenaran tanggal 22 jadi diperingati hari ibu gitu. Oh, jadi setiap tanggal 22 poe minggu teh hari ibu. Ngan gitu oge atuh Jenet. Kan tiap-tiap tahun teh beda ngan kebenaran tahun ayeuna ninggangna poe minggu. Oh, sahana ditinggal. Masa udah ditinggang? Apaan cenah dia? Ditinggal. Lain ninggang nenggel gitu maksudna ninggang teh kan beda-beda tiap tahun tehnya. Tahun ayeuna mah minggu, tahun harup bisa we Senin, Selasa, maksudnya teh ninggang lah. Keunana tahun ayeuna mah poe minggu. Muter. Oh, jadi ninggang, tapi teu keuna, tapi muter. Nah lah gitu sama dinya we. Ieu kana we.